cerik wae. Lain cerik teu boga pamajikan. Tapi cerik jeung cerikan ieu lembut. Gunung rentul batu sing gulutu. Jadi wangunan di Tangerang, jadi wangunan di Jakarta. Ngalahirkeun properti jelema nu baleunghar ti gunung batu nu aya di dieu. Ngalahirkeun konglomerat. Ai rakyat masyarakat lebu ngebul unggal poe jalan renyul. Nu maot unggal usik, penyakit ispan nerkab, kuring cerik teung teuingeun ieu nagara ngakaya ka rakyatna sorangan. Bener teu? Kuring nyarita ka wakil bupati tadi tibang nu kieu-kieu wae teu angeus-angeus. Bener teu? Sumoreang kalam katukang baheula pan aya pakuan pajajaran. Pakuan pajajaran aya Kanjeng Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja Jaya Dewata, Ratu Haji bubar katauran di Pakuan. Ngahiang teuing ka mana leungit tanpa lebih, ilang tanpa karana ninggalkeun rakyatna nu sing gorowok sing koceak papentar paham jeung pamimpinna. Ayeuna geuning karasa ninggalkeun ajaran karuhun teh paburantak sia Bogor teh. Bener teh? Teu paburantak kumaha? Gunung nana, gunung rurud sagala bedah. Pila sing juralit imah kaurugan, puncak kabanjiran, asaku era apan puncak tapi bae. Artina urang ninggalkeun ajaran karuhun urang teh anu miindung ka waktu mi bapa ka zaman, anu ngajarkeun miara gunung, ngajarkeun miara sagara, ngajarkeun miara lemah, geuningan jadi patulik sak aut-autan. Urang dieu jadi bebek nu dianterkeun ka kenca, anterkeun ka katuhu, nu baleunghar nama nu gogorwokan rakyat nama sangsara balangsa. Karasa rek nuturkeun gubernur arek kunaon gubernur nutupan gunung nu dirungkadkeun kunyaah ka rakyatna. Kunaon gubernur nu garan jalma-jalma nu ngaruksak alam kanyaah ku rakyatna. Lamun anjeun nek kuninga rek nyaho cek Menteri Lingkungan Hidup Jawa Barat kelengitan 1,2 juta hektar tanah anu eta teh jeungeun karaharjaan rakyat, jeungeun gunung, jeungeun susukan, jeungeun walungan, dirobah RUTR na tahun 2022 panglegana di Kabupaten Bogor. Bener teh? Jahat teh? Jahat teh? Sanajan letah ngucapkeun alhamdulillah birabbil alamin, tapi lamun laku lampang ngaruksak alam eta letah munafik ucapanana. Benar. Manta kuring tadi keur ngaliwat nelepon kepala Bapeda, paksakeun sia na perubahan anggaran asupkeun deui 100 miliar jeung ngomean jalan Parung Panjang. Hera aing sate. Bener teh? Bapak Wakil Bupati na jeung Bapak Bupati na geus nyarita jalan tambang na tahun hareup rek dibebaskeun ku kabupaten rek dibeuli tanahna. Keun bagian ngabangun jalan tambang nama ku provinsi. Tapi ieu jangan lain jeung tambang sia. Ieu jalan jeung rakyat aing meh rakyat aing teu susah. Benar?
Aing terido rakyat aing anu kageleng deui truk. Aing terido rakyat aing nasheusa napasna eungap nya sepan lebu ari saria baleungar ti dieu sia. Aing cerik rakyat aing ukur jadikeun kekeset ku sia kabeh sia. Bener teh? Menang pamimpin cerik jeung rakyat teh meunang. Ku kituna ti ayeuna kasadaya pamimpin kade ulang ngajadikeun rakyat kekeset. Ulang ngajadikeun rakyat ukur jadi titincakan pikeun jabatan. Tapi jadikeun rakyat jadi tujuan jabatan urang. Urang boga jabatan lain jangan diri urang. Urang boga jabatan jangan rakyat urang. Benar teh? Benar? Ukuring kerek disusul ya batu datang nakamana dipake usaha ku aing rek diteangan sia ku aing rek dionang kabeh pengusaha nu ngabangunna sia. Naon sababna? Anjeun mah caricing di ruang AC, cicing di hotel-hotel gede duit miliaran. Loba jalma nu kageleng teu kabagian santunan keluargana. Unggal poe macet teu eureun-eureun riweuh mang taun-taun. Rakyat ukur bisa rumahu bari ngusap dada, sabar nu teu aya wates wangenna. Tah ti ayeuna anu arusaha di dieu kade ulah ningali duitna hungkul, ieu ningali dampak pikeun lingkunganana. Satuju kan kuring keur di Jakarta nyarita hubungan jeung Jakarta cekuring teh nu paling utama tingali urang parung panjang batu diangkut pasir dibawa urang parung panjang na sangsara jalan ge awut-awutan rakyat nenaku ispa kota-kota gede harurung harerang rakyat aing katalangsara terido aing. Teras benar beres kuring nyarita engap teu engap deui gerdeg teh banjir di mana-mana. Benar. Ayo sia bareulak teh urang Sunda ka asalna balik sia. Nutur-nutur batur teh geuningan sia teu mantak jadi bagja, sia teu mantak jadi beunghar, sia ukur dijadikeun alat politik pikeun jalma-jalma nu boga kapentingan ka urang Bogor sia teh. Ngarti wajar pan bapak aing heuh ari bapak aing teh bapakna sarerea kabeh teh pan aing gitu. Bener teh? Lamun aing nanya saha maneh? Jawab aing. Saha maneh? Saha maneh? Saha dia? Saha dia? Sahaya? 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 Lamun aing teu jadi bapak marane aing cilakat doraka kaluhur teu sirungan kahanap teu akaran aing. Arti